pusing di mah bae. Duit teu boga, kolot ngamuk bae. Tong pusing-pusing ge coba ngedankeun. Neangan noker ke sakola kene mah teu bisa. Kabutuhan unggal poe aya we. Aing ge teu gawe, kudu ngopi dharma aya bae ge, teu pusing. Ajaran ulang pal. Trikna kumaha? Duaan we euy. Siga ese kena raon atuh. Gabung dong, gabung. Klub bukan tempat perkucinan cuy. Yuk drop. Nganaan sih maneh Wid? Duluan Wid, gue keur pusing. Lo mah pusing we hirupna. Gak asik gi. Yo Pang. Dance to the floor. Di mana wae maneh? Wari karek datang. Naon sih mak? Unggal poe nyarekan WA. Datang tengah peuting kiwari bau naga. Jadi naon maneh? Gandeng-gandeng deh, nyerahkeun geus peuting. Tinggal ya. Emak menang dari surat di sekolah. Mana di skor di sekolah? Dan wae mak, cek-cekna musir meureun. Kasar-kasar teuing maneh sama inget Sindoraka. Ya Allah, caangkeun jalan pikirana. Mugia anak abi tiasa dipasihan hidayah jalan anu leres. Amin. Mak, kunon ampekan. Naon neng? Yuk mbok tasungi. Sabar ya, Mak. Naon ieu mang? Awal-awal mah coba dulu. Nih, ini kalau udah ketagihan, Naon ieu teh mang? coba aja dulu. Teu apal mang ieu naon? Mentos katerap, sebarkan ke barudak. Nang, maneh mau pusing di ku duit. Mam, ada yang baru gak? Short time 500. Cantik. Usia berapa, Mam? Janda masih muda. Include dalam ada room take away bisa nego.
Kak, ada lagi nggak? Dapat dari mana ini barang kamu? 1-1 laporan. Bangkong 2 Mencangela. Pukul 87. Nad, apal gak? Apa nari pelit tangkap ke polisi? Banyak, iraha gitu. Nya tadi wengi kapergok menuju transaksi. Iya, tahu nggak? Berarti ketangkepnya bareng Teh Abel atuh. Teh Abel yang sering sama Teh Widya terus kan? Alhamdulillah ya Bu. Mudah-mudahan mah kita jadi generasi muda anu sehat. Iya, tanpa pergaulan bebas, damang tanpa narkoba. Kayak naon sih? Meni seru. Tah, inget Gian, masa muda maneh teh masih panjang. Jadi Inggris tong sok kabau ku sakaba-kaba. Nya tuh, nurut ka kolot, sakola ka bener, da IP-nya salan teh datangnya terakhir. Hati-hati Gian, karena pergaulan teh. Lamun pergaulan sehat, bakal mawa maneh kana pi benereun. Tapi lamun pergaulan teh bener, maneh ge jadi moal bener. Jangan sedikit pun hidupmu kenal dengan obat-obatan. Tuh, tingali babaturan maneh, tadi ge ditangkap ku polisi.